skateboard, sketsa bodoh. Daripada orang jadi cinta paruku, mending surah seru sunat segil babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Jangan ngajak panggilan dede di dia. Hayang panggil, weh. Oh, hayang panggil unggul. Yang geus atuh, dedek ini teh. Maksudnya hayang panggil ngobrol gitu maksudnya. Gitu atuh Jon, pangeraan yang dede mah. Lain eraan deh, kan orang teh kudu malapah gedang. Biasa nage, Jon mah teu the point ka dede. To the point teh baheula, ayeuna mah beda. Beda kunaon Jon. Ya kan, ayeuna mah dede lain sasaha Jon. Deh. Tapi lamun misalnya dede ngajak balikan dari kau Jon daek teh. Ya dae katunya, aja nolak. Anu bener Jon. Bener deh, Ojon mah berharap pisan balikan di ka dede. Jon, mangkukna nuhun pisan ya geus nganterkeun dede ka imah, malahan manepi kahujanan. Sami-sami, tenan naon. Tapi asik kan? Padahal mahnya Jon, dede mah menikah kara pisan jeung lalaki. Diantarkeun naik motor, sabari hujanan. Atuh, alus gitu mah nya. Nya Jon, soalna nu lain mah nganterkeun dedena make mobil. Nah, pasti kabor. Nya cu, ieu teh bugu ari ece teh di mana? Ece mah pasti warung Cek Nur. Nah, ini jalan ka dieu. Oh, sakalian akan besuk Iin di penjara. Oh, pantesan atuh. Tapi nah besukna sore, Nay. Nya beneran. Tadi isuk-isuk teh aya pagawean di kebon. Pagawean naon hari ieu, Nay? Nya eta bugu rek mereskeun paculeun. Oh, emangna rencana rek dipelakan naon kitu, Nay? Biasa we cu, di pelakan jagong. Alus atuh. Oke, pas panen sugana hargana keur mahal nya, Nay. Nya cu, kahayang mah kitu. Tapi kunaon ari ieu, Nay? angger we, tempo panen mah di hargaan murah. Permainan atuh eta mah Inay. Nya cu, bener. Ari kahayang inai mah nya pemerintah teh melindungi patani. Coba labut patani eueuh, maranehna rek dahar naon. Nya bener pisan, Nay. Bisi Inay rusuh kan rek besuk Ceu Iim. Nya euceuk ge eta bisi rusuh, rek masak. Eta we geuningan. Balanjaan ge sakeresek. Daon da ieu mah dahareun jeung pembalut hungkul. Nah, euceuk balanja pembalut. Kabeneran euceuk keur datang bulan, Nay. Tah, itu awewe mah. Kitu kumaha ari Inay? Selain datang bulan, awewe mah datang. Tuluy pergi we tanpa alasan. I love you. Tah kitu bah caritana teh. Tapi omatnya abah ulah bebe jadi ka batur. Ya moal atuh mak. Komo ya masalah nama Eti ngarubah Ceu Iim jadi hayam. Nya bah, kumaha Eti si Ceu Iim diancam, meh teu ngomong ka sasaha. Alus atuh ari kitu mah, jadi Ma Eti aman. Nya bah, soalna Ma Eti teu bisa ngabalikeun di wujudna. Keun bae mak. Nu penting mah Ma Eti balik kalayan salamet. Ari abah sanan teu ka Ma Eti. Nyekan tenan atuh mak, sono pisan. Tapi mak nyari kesosonoan we kieu. Bisi aya si Otong. Eueuh bah, tadi si Otong ka imah babaturanna cenah rek ulin. Wah. Halus ari kitu mah tuh mak. Aman terkendali. Diresep pisan ka abah teh. Resep kumaha mak? Spesial memperlakukan emakna. Oh, nya atuh mak. Soalnya pan awewe mah makhluk lemah. Tong di kasaran, tapi di kasuran biar enak.
Im. Im. Kemana sih Im teh? Wah kabur gitu. Tapi tadi mati kejauhan. Asa ngadangu juga cerik. Iya, Aa. Iim di dia. Di dia di mana Im? Ulah jemputan AA tuh. Iya, Aa. Iim jadi hayam. Waduh. Ya bener itu Im. Nya, A. Ya, Iim. Nah Im jadi hayam. Teuing atuh, A. Iim oge teu ngarti. Nah, Iim ujug-ujug jadi hayam. Kumaha mimitina Im jadi hayam. Ya teuing atuh, Aa. Iya mah pasti aya sebab akibatna. Iim mah ujug-ujug jadi hayam. Ya teuing ayeuna ya tuh. Kumaha cik mimitina Iim teh bisa jadi hayam kieu? Nya eta Aa Iim teu apal. Ieu mah aya nu janggal, pasti aya nu dirahasiakeun nya Iim. Eueuh Aa, eueuh. Nya atuh lamun eueuh nu dirahasiakeun mah asal Iim bisa narimakeun jadi hayam. Iim mah bisa narimakeun Aa. Ya meureun geus geura takdir Iim. Tapi da Iim ge kudu ikhtiar atuh. Nya atuh aku do eta mah. Ngan Iim teh asa kesel we eueuh batur ngobrol. Biasana kan Iim sok nonton YouTube. Nonton YouTube? Nya Aa. Nyahot teu A. Anu dipikaresepna YouTube. Naon Iim? 3 huruf anu panghareupna. Yuk. Kumatong, betah diajari pesantren teh? Barang mimiti mah teu betah, Bah. Ya wajar tong, bareng mimiti mah pasti teu betah. Ari ayeuna kumaha tah? Ayeuna mah geus betah, Bah. Jeung otong geng sloba babaturan. Ya syukur atuh. Iraha tong rencana rek dieu deui? Lila keneh, Bah. Oh, libur lila geuning nya tong? Nya, Bah. Nya kemah lamun rek indit di bajaan Abah, ku Abah dianteurkeun. Ah, teu kudu, Bah. Da otong mah geus ludeung. Abah ngadengen meuni. Aduh, reueus. Otong teh geuning ayeuna teu karasa geus dewasa, geus bisa mandiri. Nya, Bah. Pan di pesantren diajarkeun hidup mandiri atuh. Bener tong, duh. Eta ilmu teh geuningan nerap tong. Nya, Bah. Ngan otong masuk Korea mun papanggih jeung kakak kelas. Nah kumaha kitu tong? Sok ujug-ujug ngajak gelut. Lawan atuh tong. Sieun, Bah. Alah, make jeung sieun. Dasar urang kadar sangu atuh. Tah eta masalahna, Bah. Kan otong mah tiap poe ge dahar mie. Abah kadar minggu geus Abah seneng. Jo nahanya puting kamari dede teu bisa sare. Bareng kita meureun eta mah. Lain. Dah sampe me sare teh dede nyemprotan heula kubat nyamuk. Geus kunaon atuh? Ih, si Ojon mah teu ngarti. Kumaha atuh teh? Dede teh inget wae ka Ojon. Bener lah nyen baper kitu. Bener, Jon. Ulah ngabohong deh, kan dia teh boga kabogoh nu di kota teh ya. Nya status mah boga kabogoh. Tong kitu atuh tong nyen GR Ojon. Lain nyan GR Jon, tapi ieu mah dina jero hate dede. Lawan bener eta di jero hate Dede, putuskeun kabogoh Dede anu di kota itu. Putuskeun oge kabogoh Ojon anu LDR. Gampang kari putuskeun ka Ojon ayeuna keneh. Gampang dede oge. Gampang kumaha? Geus 2 poe eueuh kabar. Meureun manehna keur gawe eta mah. Di kamari ditelepon teh diangkat, di WA ku geuning teh dibalas. Padahal online. Mun kitu ulah diganggu, kudu siling hargaan. Hargaan saha, Jon? Hargaan selingkuhan Dek.
sketsa bodoh daripada orang menjadi cinta paruhku. Mending surah seru sunat cendir babarengan. Yo skateboard sketsa bodoh. Suka buka toko jangan kau mikir susah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard